Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajengkeun kana kitab Arba'in Nawawi bagian kaduana amari dogikeun ka dieu urang hadoro heula sasarengan supados ieu elmuna mangfaat kangge urang sadaya sareng berkah kangge urang sadaya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa auliya'i was syuhada'i was sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan laruhi wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat Allah yaiminhum wal amwat wa mu'minin wa mu'minat Allah yaiminhum wal amwat lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga siapkeun kitabna Arba'in Nawawi bagian kedua. Amma ba'du dina saparantosna maca bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi faqad rawaina maka tetela geus ngariwayatkeun abdi sadaya an Ali bin Abi Thalibin katampi taisti sayyidina Ali bin Abi Thalib rawaina pil madi tina lapad rawa pil binalapip mapruk pil binalapip makrun pil guer soheh rawa yarwi riwayatan wa huwa rawin wa dzaka marwiyun irwi la tarwi marwan mirwan biaswasi mujarrad bab kedua wazan fa'ala yaf'ilu rawa asalna rawaya tukeurkeun wauna kana tukeurkeun yana kana alif elat nalita rukyawan fitahi maqoblaha jadi rawa ya jadi rawayana kumaha dikiaskeun rawaya rawu rawi rawat rawaya rawayana rawayata rawaitu marawaitum rawaiti rawaya rawu rawats rawaita rawayana rawaita rawaitu ma rawaitum rawaiti rawaitu ma rawaitunna rawaitu rawayana kitu kiasan pil madina teh. Lajengkeun wa Abdillah bin Mas'udin sareng katampi ti Imam Ibnu Mas'ud wa Mu'adz bin Jabalin sareng katampi ti Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda sareng katampi ti Abi Darda wa Ibnu Umar wa Bani Abbasin sareng katampi ti Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin sareng katampi ti Ibnu Abbas wa Anas bin Malikin sareng katampi ti Anas bin Malik wa Abi Hurairah sareng katampi ti Abi Hurairah wa Abi Sa'idin sareng katampi ti Imam Abi Sa'id Al-Khudri anu bangsa Khudri radhiya muga-muga mikaridasa Allah Gusti Allah anhum kaitu anu kabeh min turukin tina buktina pirang-pirang jalan hadis kasiratin anu loba ieu turuk anu loba ieu jalan hadis biriwayatin kalawan pirang-pirang riwayat mutawaatin anu rupa-rupa ieu riwayat ana Rasulullahi kana yen sanyanyana utusan Allah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawu ieu Rasulullah man kana basa man arisahaning jalmana hafidho anu apal ieu si jalma ala ummati kana umat kaula arba'ina hadisan arba'ina kana 40 naonana hadisan hadisna min amri diniha tina urusan agamana ieu si jalma bahasa tangah hudangkeun ti kubur hu ka ieu si jalma saha Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah fi zumratil fuqaha'i barianan netepan di golonganana ahli fikih wal ulama'i jeung golongan ulama wa fi riwayatin yang dina hiji riwayat mah bahasa tangah hudangkeun ti kubur hu ka ieu si jalma saha Allah Gusti Allah pakihan barianan jadi ahli fikih aliman tur jadi ulama wa fi riwayatin jeung dina wa fi riwayat ti Abi Dardain jeung dina riwayat Abi Darda mah wa kuntu
jeung bukti kaula saur Kanjeng Nabi lahu eta tetep ka ieu si jalma yaumul kiamati dina poe kiamah syafi'an eta anu nyapaatan wa syahidan jeung anu nyaksi. Wa fi riwayati Bani Mas'udin jeung dina riwayat Ibnu Mas'ud mah qila diucapkeun lahu ka ieu si jalma udkhul kudu asup anjeun min ay abwabil jannati mati mana wae pirang-pirang pantona surga syi'ta anu karep anjeun kana eta pantos surga. Wa fi riwayati Bani Umar jeung dina riwayat Ibnu Umar mah kutiba dituliskeun ieu si jalma fi zumratil ulama'i di golonganana pirang-pirang ulama wa khusiro jeung dikumpulkeun ieu si jalma fi zumrati syuhada'i dina pirang-pirang jelema anu maot syahid. Wattafaqo jeung geus akur jeung geus sepakat jeung geus ittifaq saha al khulafadhu pirang-pirang jalma anu katalar hadis al huffadhu pirang-pirang jalma anu katalar hadis alla annahu kana yen sanyana itu kabeh hadis teh hadisun eta hadis dhaifun anu lemah. Wa in kasurat jeung sok sanajan loba naon turukuhu pirang-pirang jalana itu hadis. Wa qad sonnafa jeung tetelang geus ngarang saha al ulama sal ulama pirang-pirang ulama rodia muga-muga mikaridos Allah Gusti Allah anhum ka itu para ulama piada babi dina ieu bab malaya malayuhsa anu henteu kaitung ieu karangan minal musannafati tina buktina pirang-pirang anu ngarang. Fa awaluman mangka ari anu pangheula-heulana jalma alim tu anu nyaho kaulahu ka ieu si jalma sonnafa anu nulis atawa anu ngadamel ieu si jalma pihi kana ieu kitab saha Abdullah bin Mubaraki nyatana Syekh Abdullah bin Mubarak Suma Muhammad bin Aslam tuluy Muhammad ibnu Aslam Atusiyu anu bangsa Tusi al alimu anu alim arobaniyu anu nerangkeun ka pangeranan anu terang ka pangeranana anu bangsa Rubani. Sumal Hasan bin Sufyan tuluy Hasan ibnu Sufyan an-Nasaiyu anu bangsa Nasai. Wa Abu Bakrin sareng Abu Bakar al-Jurriyu anu bangsa Ajuri. Wa Abu Bakri Muhammad bin Ibrahim tuluy Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahaniyu urang nagara Asfahan. Wa Dara jeung Imam Dar Kutniyu anu bangsa Kutni wal Hakimu jeung Imam Hakim. Wa Abu Nuaimin jeung Imam Abu Nuaimin jeung Imam Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman jeung Imam Abu Abdurrahman As-Sulamiyu anu bangsa Sulami wa Abu Sa'idin jeung Imam Abu Sa'id Al-Maliniyu urang Malini. Wa Abu Usman jeung Imam Abu Usman As-Sabuni urang Sabuni wa Abdullah bin Muhammad jeung Abdullah bin Muhammad Al-Ansari urang Ansari. Wa Abu Bakrin jeung Abu Bakar Al-Baihaqi urang Baihaqi wa khalaiqu jeung sakakarina pirang-pirang makhluk tegasna pirang-pirang ulama layuh sauna anu teu diitung-itung minal mutaqaddimina tina buktina para ulama anu ti heula wa mutaakhirina jeung tina buktina pirang-pirang ulama anu paneuri. Jadi ulama anu heubeul jeung ulama anu ayeuna. Wa qad istakhartu jeung tetela geus istikharah kaula Allah ka Gusti Allah taala bari mal Gusti Allah fi jama'i arba'ina dina sakabena 40 naonana hadisan hadisna iqtidaan karna turut biha ulail a'immati ka aranjeuna pirang-pirang imam al-a'la'i anu laluhur ieu imam.
wa huffadil islami jeung kapirang-pirang jalmi anu katalal hadis al islami anu bangsa hukum Islam. Wa qad ittafaqa jeung tetela geus sepakat saha ulama pirang-pirang ulama ala jawazil amali kana meunang ngamalkeunana bil hadisi kana hadis ad-dhaif anu dhaif ieu hadis fi fadhailil amali dina pirang-pirang padilahna pirang-pirang amal. Wa ma'ahadza jeung sartana ieu palaesa tun teu aya yang naon i'timadi tetegenan kalau kaula ala hadzal hadisi kana ieu hadis balala qaulihi balikta kana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi dina pirang-pirang hadis as-sahihati anu sahih ieu hadis liyuballighi karena supaya nganepikeun asyahidu anu nyaksi minkum ti buktina aranjeun kabeh al-ghaiba kana barang anu samar. Wa qaulihi jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadoro kana basa nadoro wallahu a'lam bishawab sakitu heula.